Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang nih dina diajar bahasa Sunda. Urang lajengkeun materi anu minggu kamari masih dina paguneman. Paguneman nyata atasna obrolan dua jalma atawa leuwih. Anu kamari teh yen paguneman teh dilarapkeun kana situasi. Ayeuna anu kadua paguneman dilarapkeun kana undak usuk basa. Undak usuk basa. Aya nu terang undak usuk basa atasna naon? Undak usuk basa teh nyata dasarna urang diajar bahasa Sunda. Undak usuk basa dasarna diajar bahasa Sundanya. Yen dina bahasa Sunda kabagi tilu. Anu kahiji aya bahasa loma, anu kadua aya bahasa lemes keur sorangan, anu katiluna aya bahasa lemes keur kabatur. Anu kahiji bahasa loma. Bahasa loma nyata bahasa anu dipake dina kahirupan sapopoe, identikna jeung bahasa kasar. Bahasa loma nya. Aya deui bahasa lemes keur sorangan. Aya deui bahasa lemes keur batur. Aya tilu nya. Aya tilu. Bahasa loma, bahasa lemes keur sorangan jeung bahasa lemes keur kabatur. Nu tadi teh bahasa loma identikna jeung bahasa kasarnya. Hidup wios mangga bade ngagunakeun bahasa loma atau bahasa kasar, tapi tetep aya aturanana. Urang tiasa nyaros bahasa kasarnya asal urang nuju gunem sareng anu sapantar atawa sareng anu sahandapeun, eta tiasa kasar. Lamun urang nuju gunem sareng anu saluhureun eta kedah lemes. Lebetna nya lemes keur sorangan jeung lemes keur kabatur. Tah anu dua ieu lebetna kana ragam hormat. Ragam hormatnya tos karena lemes kasopanan. Contoh bahasa loma tadi teh bahasa nu dipake dina kehidupan sapopoe identikna jeung bahasa kasar. Bahasa loma tina dahar. Dahar teh lemesnya lemes pisan. Lamun misalnya hidup nawaran ka babaturan anu saumur mah teu kuna naon. Geus dahar acan euy. Tah kitu teu kuna naon nya atau kanu sanapeun. Tah lamun misalnya keur kanu saluhureun mah kudu lemes nya. Kudu lemes. Naon cik dahar bahasa lemes keur soranganna naon? Nyaeta neda. Neda. Abdi teu acan neda. Amun kabatur tuang. Mun kabatur teh nawaran nya misalna saluhureun tos tuang teu acan abdi bade neda. Tah kitu. Dina gunem teh dina pagunemannya aya deui datang. Datang lemesna naon? Lemes keur sorangan nyaeta dongkap. Lamun keur sorangan, lamun kabatur sumping. Matak naon sababna? Dina diajar bahasa Sunda kudu komen di handap nu kahiji wasta, anu kadua kelas sareng nulis kecap dongkap. Margi kan ayeuna nuju pembelajaran online, juga itu na hidup absen oge online.
komen di handap dongkap yen nyadikeun hidup aya dina pembelajaran online gitu nya. Jadi nu teu can absen wayahna kadang absen dina komen nyebatkeun dongkap. Abdi dongkap ka sakola. Ibu guru nembe sumping. Tah kitu dina gunem teh nya bahasa lemesna. Jadi hidup ari bahasa kasar mah pasti tiasa lah ngan santeuna hidup kudu tiasa nyaros bahasa lemesna oge nya margi orang pan orang Sunda sok sanos rek bahasa kasar rek bahasa lemes sami eta oge bahasa Sunda. Ngan hidup kudu apal bahasa lemesna gitu lah nu kasar teuing kitu nya. Da margi orang hirup teh pan teu salilana manggih jeung anu sapanter jeung sanapeun pasti manggihan anu saluhureun. Nah kolot urang, nah lanceuk urang, nah mamang urang, bibi urang, uwa urang jeung sajabana eta tos ngangge bahasa lemes margi saluhureun. Aya deui conto nu sanesna dahar datang balik balik kasar pisan ya. Lemes keur sorangan naon balik. Mangga anu terang. Balik teh bahasa lemes keur soranganna nyaeta wangsul. Abdi bade wangsul lamun ka batur balik wangsul nyaeta lamun keur sorangan mah wangsul. Abdi bade wangsul. Abdi bade balik lamun ka batur mulih. Mulih. Ayeuna tos tabuh 12 sakola parantos rengse abdi bade wangsul. Lamun ka batur mulih. Tos mulih ti mana? Lamun naras teh jawabna wangsul ti sakola. Kitu nembalanya. Jadi lamun aya naros di jalan teh mulih ti mana neng? Kasep nembalna wangsul ti sakola. Kitu nembalna teh. Ulah mulih ti mana? Mulih ti sakola. Salah. Sabab keur sorangan mah wangsul. Mun ka batur mulih. Matak sok aya istilahnya kitu teh nya orang Sunda mah sok aya gancangnya. Aya nu nyebutkeun uih cenah. Uih teh asal kecapna tina mulih. Geus uih acan man kitu nya. Asal kecapna teh tina mulih uih. Jadi sok hayang tereh teh ari orang Sunda mah mulih jadi uih, tapi asalna tina mulih. Dahar datang balik nanti sare kasarnya lemas keur sorangan naon sare nyaeta mondok. Lamun ka batur kulem gitu nya. Mondok aduh tos tabuh 12 wengi tunduh abdi bade mondok. Mun keur sorangan lamun ka batur kulem. Mangga kulem gitu nya. Aya deui dahar datang balik sare imah. Imah teh kasarnya naon bahasa lemas teh soranganna imah bahasa lemas keur sorangan naon rorompok. Lamun ka batur bahasa lemesna nyaeta bumi. Tah gitu. Jadi lamun nuju gunem teh mangga mampir ka rorompok keur sorangannya. Lamun ka batur bumi. Di mana bumi teh? Tah gitu nya. Di mana bumi teh? Lamun ka batur. Lamun keur sorangan mah nembal lagi ya, misalnya anu naros, di mana bumi teh? Oh, rorompok mah di Argapura misalnya teh gitu. Rorompok mah keur sorangan. Artinya dahar datang balik sare imah indit. Oh, indit kasar pisan ya. Indit acan man gitu nya. Lemas keur sorangan naon? Indit. Nyata
Mios. Lamun ka batur angkat. Misalnya hidup lamun bade ka sakola kumaha nyarosna ka indung bapak harita keur sakolanya. Mi, mah, pak, mios. Mi, mah, bapak, mamah, abdi mios ka sakolanya. Ulah angkat mah ka batur misalnya kieu. Bade angkat ka mana? Nembalna bade mios ka sakola. Kitu dina gunam teh nya. Hidup kudu apal lemesna ulah anu kasarna teuing. Lemesna ge kudu apal. Ieu dina undak usuk basanya dasarna dina diajar bahasa Sunda salosna mah ieu teh seueur. Seueur pisan nya ngan imah sabagian contoh eta tina paguneman anu dilarapkeun kana undak usuk basa. Anu kamari kahiji mah paguneman dilarapkeun kana situasi anu ayeuna paguneman tiasa dilarapkeun kana undak usuk basa. Undak usuk basanya dilarapkeun teh diterapkeun. Ieu hidup kudu apal ya. Ngeunaan undak usuk basa yen basa lomana, basa lemes keur sorangan jeung basa lemes keur ka batur katut anu kamari paguneman dilarapkeun kana situasinya. Jadi lian ti diapalkeun jeung dipake. Sabab lamun dina bahasa Sunda urang meunang ilmu teu dipake pasti moal bisa moal narap-narapnya. Da sabab kan ari namina bahasa Sunda dipake dina kahirupan sapopoe. Jadi mangga ku hidup diangge kitu nya lian ti nu tos diajarkeun, diapalkeun sareng dipake atawa diamalkeun. Ameh biasanya. Soalna pan ayeuna hawatos barudak zaman ayeuna lebah dina gunem ngobrol sareng anu saluhureun atau jeung guruna sorangan sok kapeung jiga nu bingung nyareus basa Sunda teh kitu nya padahal orang Sunda keneh. Itu nya. Jadi sekali di mangga hidup diangge, diamalkeun jeung diapalkeun. Diapalkeun keur naon? Engke pan aya ulanganana nya hidup kudu apal pan. Diamalkeun naon nya eta diangge dina kehidupan sapopoe di masyarakat. Gitu nya. Jadi tina materi ieu sareng materi anu minggon kapengkerna ku hidup kedah dirangkum nya. Kedah dirangkum tulis dina buku tulis. Jadi engke ku apa bakal dicek pas lebat sakola rangkumanana. Syukur mun tiasa kita pan margi engke bade aya ulangan. Aya ulangan hanya ulangan online. Jadi duit ka mana hidup ngaregepkeun materi dina ieu video. Jeung video-video anu sateu acana. Ituna jadi lain ukur hidup nontonnya tapi diregepkeun materina ulah dogikeun ka ukur komen entos eta dilalajonan kitu justru nu diudag teh nyaeta materina ditonton materina handap mah ukur kangge absensinya. Nu teu can absensi mangga kanton komen. Boh anu video-video sateu acana oge kedah komen kangge absensi kangge bukti fisik. Gitu. Jadi sakali deui tiap video mangga hidup di Bandungan materina dirangkum dina buku, perhatikeun, diamalkeun sareng kangge absensina komen di handapnya. Terus kadai ulah hilap di like dina ieu video anu teu acan subscribe di subscribe. Tah. Sakitu anu kapiatur. Jadi orang sakedik-sakedik kala bahasanana yang penting hidup apal tiasa jeung ngarti naon anu dijelaskeun. Tah, atau misalnya hidup bade aya patarosan, bade naros pa cenah tasan ngatos itu kumaha ieu kumaha kantun komen di handap tiasa. Tulis nami kelas patarosana naon. Insyaallah ku apa diceknya komenna hiji-hiji. Gitu. Ya. Sakitu anu kapiatur ulang lajengkeun bimbingan poin insyaallah. Hatur nuhun mugi mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.